Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hancadeuresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa makna Muhammadur Rasulullah sareng ari makna lapad Muhammadur Rasulullah isbatu risalati eta netepkeun karasulan li sayyidina pikeun Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu moga nambihan rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng maparin kasalamatan Allah. Wa yukhadu sareng dipaham min idopatihi tina idopatna Rasul ilaihi ka Allah ta'ala mahaluhur Allah annahu sayaktosna Nabi sodikun eta anu bener wa aminun sareng anu dipercaya wa muballighun sareng anu ngadugikeun anhu ti Allah jami'a ma kana sakabeh perkara amarahu anu marentah Allah ka Nabi bitablighihi kana ngadugikeunana emak lil khalqi ka makhluk. Wa annahu sareng sayaktosna Nabi patonun eta anu pinter atawa anu cerdas liqamatil hujjati pikeun ngadegkeun hujjah alal khasmihi ngelehkeun ka musuhna Nabi li annahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah lawin tafa eta lamun teu aya naon syai'un hiji perkara min zalika tina itu anu tadi dicarioskeun lam yakun mangka moal aya Nabi teh rasulan eta jadi utusan lillahi pikeun Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah wa ikhwanuhu sareng ari dulurna Nabi al mursaluna anu diutus kabeh misluhu eta saperti Nabi payajibu mangka wajib lahum ka itu ikhwan naon mak perkara yajibu anu wajib ieu mak lahu ka Nabi wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka itu ikhwan naon mak perkara yastahilu anu mustahil ma alaihi ka Nabi wa yajuzu sareng wenang alaihim ka itu ikhwan naon mak perkara yajuzu anu wenang ieu ma alaihi ka Nabi wa idza sabatat sareng di mana-mana tetep lahum ka itu ikhwan naon tilkal sifatu itu pirang-pirang sifat intafat mangka leungit anhum ti itu ikhwan naon ada duha pirang-pirang lalawanan itu tilkas sifat wahya sareng ari itu adad al kadzibu eta sifat kadzib hartosna bohong wal khiyanatu sareng kadua sifat khianat hartosna cidra wal kitmanu sareng katilu sifat kitman hartosna nyumputkeun li syai'in kana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana ngadugikeun emak wal biladatu sareng kaopat sifat bilada hartosna belet idza alim tadi mana-mana uninga anjeun zalika kana itu tadi penjelasan ta'lamu uninga anjeun anna la ilaha illallah kana sayaktosna lapad la ilaha illallah afdalul kalami eta pang utamana cariosan qala ngadauh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma ari pang utamana perkara kulta anu ngucap anjeun ana tegas afdalu ma ari pang utamana perkara kultu anu ngucap kuring anak tegasna kuring wan nabiyuna sareng pirang-pirang nabi min qabli tisamemeh kuring la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah fa'alaika mangka eta mistika anjeun bizikriha ari kalawan nuturna ieu kalimah ma'astihdari maknaha sarta ngahadirkeun maknana kalimah hatta tamtajiza sahingga pacampur ieu kalimah bilahmika kalawan atawa sarta daging anjeun wadamika sareng getih anjeun haza kudu paham anjeun wa yadkhulu sareng asup fil imani dina kaimanan bin nabiyyi kakangjan nabi sallallahu moga nambihan rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka nabi wasallam sareng mapaden kasalamatan Allah naon al imanu iman bima kana perkara jaa anu datang nabi bihi kalawan emak
wa min jumlati ma sareng eta tetep tina sajumlahan perkara jaa anu datang nabi bihi mawa ma wal kutubus samawiyatu wa min jumlati ma sareng eta tetep tina sajumlahan perkara jaa anu datang nabi bihi mawa ma al kutubus samawiyatu ari pirang-pirang kitab samawi wal anbiya'u sareng ari pirang-pirang nabi wa rusulu sareng pirang-pirang rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul assalatu wa rahmat wassalamu sareng kasalamatan fayajibu mangka eta wajib alaina ka urang sadayana naon al imanu iman bijamiihim kasakabehna anbiya sareng rasul paman mangka ari sing saha jalma amana eta iman ieu eman bil ba'di kana sapalihna dunal ba'di henteu kasawarehna deui bahwa mangka ari itu eman kafirun eta anu kafir wayajibu sareng wajib naon al imanu iman bima kana perkara waqa'a anu tumiba ieu ma lahum di para rasul ma'a umamihim sarta pirang-pirang umatna ieu rasul min muqasatis syadaidi tina pirang-pirang pikulan karipuh wa idharil mu'jizati sareng dohirna pirang-pirang mukjizat hatta balagu sehingga nyampaikan itu rusul at-tauhid kana tauhid wa mimma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u wallahu a'lam bissawab.